Cek cek bismillah. Ayah jelas alhamdulillah. Hatur nuhun ayah atok, hatur nuhun saageng-agengna palawargi rupina satu tasna acara ngaos tadi enjing-enjing lajeng sasayogian son sanes kanten oge keluarga Jembar parantos ngariung sadayana sambil ngaruka reka sakedik panginten triple bass low high-na dugi ka sagarupina tumanina. Ieu acara urang awitan bae jalaran waktos parantos nyarele kasiangnakeun hasantana nadawidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Diawitan ku ngadastakeun puji syukur kadat Ilahi Robbi nu maha welas tur asih anu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya ti awit nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sareng nikmat anu sajabina deui anu teu aya wates wangeuna ka urang sadaya anu salalawasna urang sumerah ka mantena. Ti awit salawat ka utamian mudah-mudahan salalawasna dikecerkeun tur dikocorkeun ka junjunan alam nu pangyong colangna saalam marca pada nu teh sanes lintang ti ingkang nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina sahabatna tug dumugi ka urang salaku umatna mudah-mudahan kaangken kacipratan syafaatna jaga di yaumil zaza. Palawargi sadaya hormatan simkuring saprakawis simkuring baris nyuhunkeun widi tina galih anu wening manah anu setra wireh seueur anu bade diparedih namun rumaos dina leresan ieu simkuring cumarita sabulang bentor ieu mah mung saukur kawakilan ku santana kupun adi oge ku sepuhna ieu pipanganteneun anu mana simkuring dipercanten kanggo ngajejeran lumangsungna ieu acara anu ilahar ku urang disebat acara siraman. Nanging satu acan ngaguar garapan simkuring nadasi hapunten boh bilih aya di antawis ibu bapak anu teu sapaham bilih aya anu teu sapaham atana pikirang sapagodos sareng naon anu bade diguar nada ageungna wakuf lintang ti eta khusus kanggo AA umumna kanggo sadaya anu sami sumping urang samikeun heula persepsi atanapi emutan urang sadayana ngeunaan ieu acara supados henteu gejlog ka payunanya yen ieu acara siraman teh sama sekali henteu nangtoskeun sah jeung henteu hiji pernikahan nya bade nikah siraman heula sah henteu nganggo sami wae sah lajeng deui siraman teh henteu mung ukur tiasa digelar di pipangantenan istri henteu sami wae ieu kalebetna talari paranti karuhun urang Sunda anu baris dimumulai ku urang salaku urang Sunda nya panginten disebatna teh tradisi budaya atanapi adat istiadat nanging sok sanaos kitu insyaallah ieu acara henteu kirang pisan manfaatna kangge urang sadayana utami kanggo AA anu bade ngalih alam tina alam lalagasan kana alam rimbitan. Lajeng inti garapan atanapi carita anu baris diguar teu aya sanes urang sami-sami pedar atanapi deuder jujutan atanapi susunan acarana ti awit dugi ka engke nganterkeun AA kana acara pamungkas nyaeta siraman teh kirang langkung acara-acarana baris kasebat. Nih sadayana punten ka pangkerannya Umi kaset acara anu kahiji aya anu disebat acara ngecagkeun aisan. Naon ari ngecagkeun aisan teh? Ieu teh minangka aisan panungtung tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa ka AA capek bedahkeun poe ieu kacapeaan nu salila ieu disumput-sumput jalaran gede keneh karidoan jeung kanya ka kulawarga disumputkeun kacapeaan salila kahesean kanyerian perjuangan salila ieu pada apal sadayana ge saha nu rek
perjuangan AA sadayana apa tapi kade kasep rek ngingetan merek ngingetan AA ulah asa bisa sukses sorangan najan AA capek najan menang hese ayang kieu teh ulah pernah ngerasa sorangan yo aing tamat sakola aing bisa ngimahan aing boga banda lain menang AA sorangan ieu aya indung anu keur ngusakan cimata AA di dieu anu teu eureun ngaduakeun AA aya si bapa anu ayeuna teu nyaksian gedena AA teu nyaksian jadi jelemana AA tapi doa jeung kesangna marengan AA salila aya pertarosanana geus nepi ka mana AA ngarasa puas mulang tarima kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa teu kasaksian AA meunang saya capek jadi sarjana nya keukeun hayang namatkeun sakola keukeun hayang nuluykeun sakola hayang ngangkat harkat darajat anu jadi indung jeung anu jadi bapa teu kasaksian ku siapa Allah langkungnya Allah gaduh rencana anu pangsae-saena tapi gedengeun AA aya si mamah aya si emak anu teu kendat ngaduakeun unggal usik cek paribasana bagian bapak ku emak doa bapak dituluikeun ku si emak cek paribasana istri ka mana AA bisa mulang tarima aya harta banda anu bisa ngagantian doa aya anu bisa sarua jeung kekuatan doa teu aya najan AA boga dunya jeung geusina teu didoakeun ku si mama AA bisa jadi naon nyeri lampah urang teh hese lampah urang teh kade kasep kade bisi kumur nikmat gede ku gedena jadi jeleumana teh kade bager urang mah ukur sepersekian persen tanaga jeung ikhtiar urang mah ieu anu keur nyepengan nyusutan cimata AA teh ieu jimatna lengkah AA bisa nepi ka fase tertinggi sekarang ekspektasi yang AA harapkan dari dulu mulai terwujud mulai terlaksana aya doa emak apa yang bisa menggantikan kekuatan doa kade apa yang setara dengan kekuatan doa justru di dieu AA kedah bersyukur masih ada seorang ibu yang bisa membuka matanya lalu kemudian melisankan doanya untuk AA lamun ibu geus teu aya arek minta doa ka meureun ukur tutunggul anu bisa diuget-uget dijadikeun gesan panyalindungan juga ka apa ayeuna apa AA teh geus sarjana Pak ieu cita-cita apa teh Pak ieu kayang apa dengan peda teu kasaksian naha ari kanu eueuh diceungceurikan ai kasih emak poho nepi ka lebah dinya apa yang sudah bisa AA berikan kasih mama apa yang sudah bisa dede ma nuhun kaditu kadieu mah ngusapan cimata nu jadi budak ma nuhun nuhun ma nuhun kiat dede teu acan rengse AA mama cantana kiat cantana kiat anak kiat dede nembean abdi mah dipayunkeun sareng hiji kulawarga anu sauyunan ti Cikal dugi ka bungsu ngawakilan ieu mah ngojengkang ti diri abdi pribadi ngahaturkeun nuhun saageng-agengna ya kanggo santana kasadayana anu parantos ngiringnya anu parantos ngiring ngarorok mama nuhun dalamun teu dicontohan ku mama marek kumaha Allahu Akbar Gusti jantankeun ieu hiji catetan kanya budak lalaki kanu jadi indungna melaan hese capek melaan seuseut-seuat cek paribasana hayang babakti kanu jadi indung berang dijadikeun peting-peting dijadikeun berang cek paribasana sateka pola teu hayang ngahesekeun anu jadi lanceuk-lanceukna sateka pola ngum teuing gulawatan kanu jadi lanceuk-lanceukna danget ieu laksana ma nuhun ma nuhun
jadi indung keur si AA oge keur santana. Nuhun mah, nuhun pisan. Tak can rengsek mama si AA danget ieu. Ngawakilan si apa anu tadi diguar sakedik. Si bapak anu salila ayakna satekah polah keur AA nya ngaduduakeun milu kahesean nyakolakeun nya ceuk paribasana ngurus si mimiti lanceuk AA cikal nepi ka bungsuna santana bari ceuk paribasana saha lain sasaha tapi kanyaahna dibagi walatra keur AA keur sadayana. Ayeuna ngawakilan bapak si AA di dieu emut-emut ku AA kasayan si bapak emut-emut ku AA naon anu can kakecapkeun ku AA ka si bapak sakedapan deui urang majeng kanu jadi indung jeung kanu jadi bapak urang menta AA dianterkeun ku si AA jeung ku si mama nepi ka diecagkeunana AA saacan ngalaki rabi acan oge AA bisa mulang tarima puas cek paribasana acan oge AA puas mulang tarima kanu jadi indung jeung kanu jadi bapak AA geus kudu diecagkeun tina lahunanana ngemutan bentena budak lalaki jeung budak awewe nya budak awewe nalika dihukum kudu hiji salaki kudu jadi salaki cacap tanggung jawabna kanu jadi kolotnya tapi AA budak lalaki nalika geus ngarumah tangga masih kene boga kawajiban kanu jadi indung jeung kanu jadi bapak AA moal berhenti berbakti ka emak moal berhentinya ka emak saksian ya nya mudah-mudahan sing janten saksi sing janten kasayan keur AA oge dilapangkeun jalana dibabarikeun rezekina ku Allah AA nganiatan diri pribadi hayang terus babakti kana jadi indung jeung kana jadi bapak tapi acan sampurna AA merealisasikan kanyaah AA geus kudu diecagkeun tina lahunanna ngecagkeun Aisyah acara nu kadua ngaras ari ngaras teh asal kecap tina raas upami telepat hartosna lir ibarat AA ngalangkung kana susukan saat anu caina mung dugi kana mumuncangan panginten urang Sunda mah ngalarapkeun teh kana reueus mah keuna we ku paribasa burung palung bodogelo hade goreng anak sorangan kanu cikalnya aku cikalna bungsunya aku bungsuna lalakinya aku lalakina awewenya aku awewena jeung sajabana inti carita tina ieu ngaras daya sanes nanti manakala AA telah sadar sepenuh hatinya eling AA teh rumasa yen saleresna mah AA teh seueur kene kalepatan ka mamah jeung ka bapak teh nya gede kene dorakana cek paribasana batan nyaahna loba kene nyeri hatekeun batan ngaguguna kanu jadi indung jeung kanu jadi bapak urang kunjungan si mamah wasuh dampal sampeana dugi kana mumuncangan nya anu dipalar mudah-mudahan sing tiasa meresihan kalepatan AA ka mamah jeung ka bapak supados hampang himping sagala rutina nya nya tah anu katilu sungkem engke sarengsena ngaras AA sungkem ka mamah ka si AA cikal nyaluu dina lahunanana menta pangdoa nya nganuhunkeun menta izin nyuhunkeun dihapunten sugan jeung sugan dihampura kudu jadi indung jeung kudu jadi bapak ngalangkungan si AA nembe we ka wargi-wargi sadaya tapi ke AA kedah nyarios ngalira sok lisankeun naon rupa anu salila ieu ngan aya dina hate AA nya jadi bang baluh keur AA can kadugikeun ku AA ka mamah ka bapak pok caritakeun engke nya bageurnya sapada sampang ngimping sagala rutina longsong ka AA sarengsena sungkem teras siraman teh acara anu terakhir nya sareatna AA disiram ku cai hakikatna AA disiram ku pangdoa ku sadayana mudah-mudahan sagala rupi anu dicita-citakeun ku AA sing sapamunut ginuluran sapaneja tinekanan dikabul ku Nu Maha Kawasa palawargi rupina sapertos kitu jujutan acara anu baris digelar mudah-mudahan salalawasna urang aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala oge ieu acara ti awit dugi kalakasanana sing aya dina kalancaran mudah-mudahan sing janten cukang ku angusan bismillahirrahmanirrahim ieu acara dikawitan di payunan urang ayeuna ieu aya lilinnya acikalnya mudah-mudahan salalawasna urang ditebihkeun tina bid'ah ieu mah mung saukur silin siloka ari lilin teh palita ari palita teh anu nya amin si AA sakuat ieu teh
ti bapana merenang si Aa bisa mandiri jika kita meren kali lengkahnya perjuangan si bapak tugas hiji bapaknya angan lengkah anu jadi budakna nya dalamun kawasa macet paribasana bapak hayang nyekolakeun kabeh nepi ka jununa nya mere sagala rupa anu dipikahayang kudu jadi budakna nyepengan leungeun budak nganterkeun lengkah budak dalah dikumaha takdir Allah tos dugi kana waktosna 2016 Bapak disauran uih ti payun cacap tanggung jawabna dinten teh ge lungsur ka Aa tanggung jawab teh lanceuk lalaki panggedena jajan adik-adik sakola adik-adik nya tapi da meureun si Aa teh deudeuh deui ka cikal teh embung teuing ngaesekeun geus mah Aa teh mayunan kulawargi Aa adik-adik Aa nu lainna macakal sorangan ieu budak nya kasaksen ku Aa macakal ieu budak pajenggut-jenggut jeung nu dugul ceuk paribasana jeung si bungsu teh hayang sakola teh pajenggut-jenggut jeung si dugu jeung nu dugul teh jeung si bungsu teh ceuk paribasana hayang jadi sarjana teh doa Aa barengan di dinya doa bapak barengan di dinya tapi da angger saludeng-ludengna ieu budak hayang dianterkeun ayeuna nu panungtungan hayang nama ku bapakna tapi sieun disebat teu nampi kana kadar Allah danget ieu nyuhunkeun diwakilan ku Aa nya sing ridho galih Aa ngajajabkeun si kaset anu panungtungan papain payu sareng acikal dicepengan lilina mayun ka si Aa hanya kata kesaksian ku apa ngaremiskeun ku Aa dina salat Aa abdi nya ka apa nya bisa jajabkeun abdi kasep paraji Aa sing teger bager nuhun Aa reueus ningali hidup teu sangka ari bungsu tukang obo tukang olo-olo aya pangkuat bisa macakal sorangan sing yakin kasih bapaknya si bapak terus doakeun ku hidup sing bisa ngariung di surga Allah jaga mudahkeun sagala jana ka bapak berang urang angkerekeun ku Aa ridho lillahi ta'ala
seueur keneh cita-cita abdi anu hayong kasaksian kumaha sing sehat abdi kiki antanya amat ya angka apa yang ningalikeun kasadayana abdi bisa budak emak budak aku bisa pangduana mal bisa kia abdi sakumaha satekah pola abdi mal bisa lamun tadi doakeun kumaha nuhun bisa wias abdi ngeros capek sakedap hayang di ais kumaha ameh lubar kacapek ameh cager leresna ais abdi tebikkan balai sangat pikirna mudah-mudahan si saluyu arep rapihna si ageng harakat darajat abang zunaman nyuhun apun pantos kae jeung elakeun maka putra-putra Allahu Akbar. Ampun ma, ampun naonan mama kejeng minta ampura ka. Ampun ma, tada teuing Allah bendung mama kejeng minta ampura ka abdi. Abdi jaluk juk jangkung doa ma. Batur ngan ukur ningali sabelah panon ka abdi ayeuna mah cacap ma. Pangdoa ma. Naon anu kudu mah minta ampura ka abdi. Lamun teu ditiupan kumaha lamun teu didoakeun kumaha moal kieu nuhun ma nuhun kasep galentoran mamana mana galentoran asunan ku asunan harewoskeun nuhun harewoskeun nuhun ka kiat tati kiat ngadeg heula sakedap kiateun ngadeg kitu kiat ngadeg sakedap di candak palitana ku bantosan ku dirumpai si kasep tah sok sanos mengukur silib siloka nya sakuat-kuatna budak lalaki saludeng-ludengna budak lalaki eleh ditangkep ku indung mah sabab sadar dirina najan ngabedang-bedang oge kakuatanna teh ti dieu kakuatanna ti dieu tenagana ti dieu kawanina ti dieu jalan lawang rezeki nanti dia sadar dengan kadang hati sok pedang wae iya si mama sumber kegiatan sumber rezeki nya sumber kemudahan kenapa karena mama ridho sementara ridho na Allah aya dina ridho na mama geus ridho mama teh ka teh tinggal ayeuna nganuhunkeunana geus cara kumaha bisi kapopohokeun kasep harewoskeun deui kana cepilna sapenuh hati nyebat nuhun ka mama hatur nuhun pisan kana sagala rutina tidak sagala rupiah
hati raga jiwa dibikin ke sadayana asal bisa bahagia asal bisa nanya bisa nemokan segalanya ampura acan bisa ngebuktikan acan bisa berbakti pada semestinya menjadi anak kan jadi ibu nuhun nyamahnya Cing dipanjang ieu selalu tebih cing disakeun rezeki na nyun ke direpeh rapihkeun nyun ke disaruyukna mudah-mudahan nyun ke dikoboh sapangaja ya Allah berdoa abdi nyun ke disehatkeun dina ditebih mudah-mudahan Dedeh peluk mamah naa satu acan dibuka rumpayan Aisyah naku mama cacap tanggung jawab mama ngatik ngadidik ngawaris harti ka aa kiat bager tos bager cekap nya balentoro mamah nak nuhun mah sok dibuka rumpayan Aisyah nana mah kuma dibuka rumpayan Aisyah nana lajeng aa ditiup palitana minangka cacap tanggung jawab si cikal ngagantikeun bapak ngatik ngadidik ngawaris harti ka aa ku aa rangkul si aa pak sakedap ka dieu pak sakedap lungsur ka si aa sakedap we pak sono aa teh pak sono aa teh pak ayang ningalikeun ka bapak ayang ningalikeun ka bapak nuhun bapak nuhun sageuna Allah ngawiat pun bapak Gusti ngawiat pun bapak Gusti dede mangga kasep wayahna aa diecageun Aisan ayeuna ku si aa jeung ku emak ecageun mah aa na ecageun ka dieu dicepeng pananganana ku mamah sareng ku aa ecageun Aisan mamah sareng aa linggih dina kursi nu sayogi pados teu cangkel teuing tah mamah sareng aa dina kursi nu sayogi amayun kasih mamah jeung kasih aa anak king danget ieu hidup geus tutup carita tapi lain ngandung harti hidup geus nepi karena tujuan anu utamanya ayeuna urang flashback sakedik perjuangan anu jadi indung jeung nu jadi bapak salila ieu ka aa jeung sawangsulna geus sagede kumaha kanyaah urang kanu jadi indung jeung kanu jadi bapak nya bisi salila ieu mamah jeung bapak satekah polah keur aa urang kadang-kadang poho leres lalu kemudian saat kita bisa berdiri sendiri ya kadang lupa ngapopohokeun yen da urang teh teu jaluk-juk jangkung langsung sagede kieu nya anu bisa neangan duit ku sorangan anu bisa mikir ku sorangan poho urang nalika leleng ka halunya lamun teu aya getih indung kesang bapak kahesean indung kahesean bapak bisa aa jol sagede kieu moal kasep aya kahesean kanyerian kabingungan nu jadi indung jeung nu jadi bapak ayeuna aa meureun hilap nya meureun teu emut atawa kapopohokeun urang guar lengkah ka tukang anu jadi indung jeung nu jadi bapak meh urang teras sujud syukur gaduh mamah jeung gaduh bapaknya anu sakitunya ahna ngawumulena ka aa nya oge urang janten pangemut-ngemut nepi ka mana urang nganuhunkeun kana jadi indung jeung kana jadi bapak cepeng panangan mamah ku aa singtari cepeng ku aa dicoo dimainin seolah-olah aa takut lah kehilangan mamah kita tidak pernah tahu loh sampai kapan aa bisa nyepengan panangan mamah jika kita tidak pernah tahu rahasia Allah nu hiji eta kita sama sekali tidak pernah tahu memprediksi pun tidak bisa bapak kiat asantana anu nuju sehat teras kadang dipaparin tedamang kapapancenan kadang sedikit pun kita tidak ada pernah merasa bahwa badai dikantunkeun ku bapaknya aknya ayeuna jantenkeun contoh ku jantenkeun pelajaran emut-emut ku lebet
nuhunkeun kana hate jeung emutan AA sampai kapan AA bisa ngamumulean jadi indung. Buan nepi ka isu, buan nepi ka pageto, urang can pernah apal. Tetegeun dina hate AA, pertarosan eta tetegeun dina emutan AA. Ameh jadi lengkah, jadi bekal keur AA. Poe ieu lah urang tos ngasun mamah gitu, urang tos nganuhunkeun gitu, alah urang geus nyepeng leungeun indung gitu, geus nganuhunkeun acan bisi isuk teu kaalaman, bisi isuk eueuh jang urang cek paribasana. Danget ieu kakara-karaos bageus tetep mamah sing antep. Ieu tah si emak teh nya wanita perkasa, wanita luar biasa anu ngagedekeun 8 salapan budakna nya. Indung anu geus ngakandung 8 bulan lilana nandon ke nyawa nalika ngalahirkeun AA, guyang getih dibarengan kesang anu mayah nalika ngalahirkeun AA. Nahan mules, nahan nyeri cek paribasana, kurang sare nalika nyusuan AA, ngaganti popokna AA nya. Nupang para tibrana sare nalika AA gering, tukang usapan, tukang mencetan, tukang dititahan nya, tukang begadang cek paribasana. Nu penting AA budak-budakna bisa sare nya. Indung saurang ngagedekeun 8 salapan urang budakna. Pilih genti lamun garering teh cek paribasana ka ditu ka dieu sugan indung gulawatan ka batur tara ku sorangan we singkil nu ieu heula beres nu ieu kanu itu nu ieu butuh naon dicumponan inget deui kanu itu ditedunan. Ayeuna urang emut-emut 8 salapan urang kadang lamun indung gering kadang sok nya pasilih silih ieu teh silih tumbleuhkeun keun bae da aya si AA, keun bae da aya si Ami, keun bae da aya Mah Alit, keun bae da aya Santana, keun bae aya Mah Ai cek paribasana. Silih tumbleuhkeun pirang ngurus indung hiji, indung mah 8 salapan urang budak kusorangan. Apa yang sudah bisa menggantikan itu semua? Geus sarua urang kanyaan jauh anak jauh karek nepi ka eta wungkul cek paribasana. Lamun ditataan hiji-hiji urang kala beuki isin ngaku sagala rupa geus bisa mere, ngaku sagala rupa geus nyaah, nyaah teh nu kumaha? Geus bisa disebut nyaah ka indung lamun salila ieu ngan ukur bisa mere sesa. Sesa waktu, sesa kahayang, sesa kanikmatan urang sorangan. Nanu kitu nyaah teh urang geus bisa mere itu mere ieu ngiuhan indung mere banda jeung sajabana gaji urang dibikeun ka indung, titel urang dibikeun ka indung. Cek AA eta sami teh jeung nyawa anu geus dibikeun ku si mamah ka urang. Lamun AA dipenta ayeuna nyawa ku Gusti jeung si mamah can tangtu bisa mikeun urang mah nyaanya. Indung mah bari heuheujeun nahan mules ya Allah pek teh teuing nu penting pun anak salamet. Apa yang bisa menggantikan itu? Jauh bageus. Nu mawi Allah maparinkeun surga nage keur pahala ngajuru teu bakating ku nyeri juruna maot nandon ke nyawa keur nu ridho keur nu ikhlas cek paribasana. Urang geus bisa saikhlas sarido kitu ka mamah. Alah teu kita mah selalu harus dengan alasan kudu ngarti heula geus ngarti kakara. Urang mah kudu apal heula geus apal kakara. Indung mah kadang bari dibohongan ge mere nya. Indung mah kadang bari dibohongan ge mere. Dibohongan diheureuyang cek paribasana mere we. Ngaduakeun we ridho we. Ada yang seikhlas itu bisa serido itu ka mamah. Allah tebih kene kanya urang teh nyaanya anu jadi indung. Sing janten doa mamah sing panjang yuswa. Sing janten doa mamah sing panjang yuswa tina sagala rupining perjuanganna, tina sagala rupining kanyaahna, tina sagala rupining kaheseanana nya. Hiji-hiji ayeuna laksana kahayang mamah laksana, kahayang bapak laksana najan teu kasaksian cek paribasana ya. Tapi AA sudah menjadi seseorang, AA sudah menjadi seorang siapa ayeuna teh sebelumna AA yang bukan siapa-siapa. Itu pencapaian yang luar biasa ya, itu pencapaian yang luar biasa ya. Ayeuna AA kantun nganuhunkeunana ka mamah rek mere naon urang ka indung,
mulang tarima naon urang ka indung sangkan Allah tetep ngaridoan karena lengkah urang nya emutan ku aa teu acan rengsek mama caketan aa bager cepengan pandangan aa cika aa ayeuna nyepengan pandangan si aa cika sing dugi kakak gambar ku aa yen ieu anu keur dicepengan teh leungeun bapa nya bukankah ini yang aa rindukan teh hayangnya kalengan bapak hayangnya kalengan bapak teh hayangnya luhur dina lahunan bapak teh hayang sumegruk dina rangkulanana ngabejer beaskeun yen pak tah ieu hese gawe abdi teh pak manang hese menang capek teh palaksana ayeuna mah tapi kasep ku Allah teu didugikeun ka dinya sing gede hate Allah pasti gaduh alasan pangsae-saena aya hikmah pangsae-saena di dinya teu naon kasep teu kasaksian ku bapa aya si emak anu teu reureuh ngusapan aa dugi ka ayeuna ngiring reueus kana sagarupi pencapaian aa kerja keras aa nya bageut ayeuna aa dicepengan ku si aa cikal anu sami belana anu sami nyaahna satekah pola ngeduakeun aa nganterkeun kana kahayang aa tinggal urang ayeuna nganuhunkeun cek paribasana kurengkak paripolah urang kanu aya nya jangan pernah bosan aa berbuat kebaikan ya jangan pernah aa bosan berbuat kebaikan sesakit apapun aa dulu camkan aa sesakit apapun aa dulu semerasa terhina apapun aa dulu dipandang sebelah mata aa dulu jangan pernah merubah sedikit pun kebaikan aa ke orang-orang terdekat aa tina kanyerian tina perih jadi perah ke urang leres bager tina perih jadi perah ke urang teh lamun urang teu dipecut teu dibere perih eta yakin bisa sampai ke fase ini sulit nanti kita terlena diogok tuluy ku lancek-lancek diogok tuluy ku nu jadi indung yakin bisa semaksimal ini dina perih jangan lupa untuk berterima kasih perih teh harita tapi hasilna ayeuna nya kasepnya dicarek dicepret cek paribasana nya dibenduan didelekan cek paribasana harita asa perih harita maka tampakna keur urangnya tapi jadi perah keur poe ieu keur aa nya hiji jalan hiji titian kahirupan aa anu nganterkeun aa dugi kana fase ieu kade hilang bager tetap berbuat baik tetap ridho tetap berbuat baik ya tetap berbuat baik sesakit apapun karena Allah juga tidak pernah berhenti Allah tidak pernah berhenti sedikit pun menyayangi leres Allah tidak pernah berhenti orang lain kadang lelah orang lain kadang bosan manusia kadang lupa manusia kadang bosan tapi Allah mantep nya isin atau urangku Allah nu masihan sagala rupinanya Allah saja tetap memaafkannya Allah wae ngahampura lalu kita siapanya Allah tidak mau memaafkannya tetap berbuat baik sing tetap soleh sing tetap baik menebar kebaikan berbakti kanu jadi indung kanu jadi lancek sangkan doa dugi ka bapaknya da doa anu da doa budak nu soleh anu dugi ka indung bapakna teh anu dugi ayeuna ka bapak ukur etanya mau berterima kasih apapun sebesar apapun pak ku abdi makam bapak bade di bumian nya bade di ruka reka di kacaan di tehlan dugi moal ka bapak nu dugi mah doa syaratna kedah soleh heula leres sing soleh sing teras soleh bager sangkan dugi kakayaan eta teh ka bapak dilapangkeun bapak patempatanana ku Gusti dimuliakeun di tempat anu saendah-endahna samulia-muliana ku Gusti teraskeun pangdoana ku tina anu soleh anu bager nya bagernya gedekeun karumasaan hidup dugi kadanget ieu can bisa mulang tarima kanu jadi indung jeung kanu jadi bapak urang punjungan si mamah urang punjungan si bapak wasuh dampal sampeana sugan jeung sugan tiasa meresihan kalepatan ka mamah jeung ka bapaknya mudah-mudahan lungsur pangampura sareng ridho Allah ngalangkungan ridho sareng pangampura mamah jeung si bapak anu diwakilan ku si cikalnya indung kakara bapak caketan mamah bager urang ngaras ka mamah
ketan mamah bager. Mah tanggehkeun dina lahunan putrana pean mamah sok dampalkeun da wios kitu. Nah, aa emut-emut ku aa upami mamah teu damang seberapa sering aa begadang aturan mamah anu keur teu damang. Mun mamah teu damang emut-emut ku aa seberapa sering urang nyepengan leungeunna, nyepengan sukuna, ngusapan tonggongna, mencetan mastakana, atawa cukup masihan obat karena besok ada acara, karena besok ada pekerjaan, lalu kemudian mah diobat we mamahnya, mak diobatnya tak ieu obatna, aa teh enjing acara kudu istirahat. Ludengnya urang ngomong gitu ka indungnya, ludeng dengan alasan urang isuk aya kasibukan asal indung geus dibere ubar, lalu kemudian urang tibra sare. Pernah teu kaemutan ku aa kumaha lamun hanas urang tibra sare isuk urang pamit si emak geus teu bisa digugahkeun deui. Kumaha lamun hanas urang anteng digawe urang balik ka imah emak geus dirubung-rubung teu bisa digugahkeun deui. Awan tuh ngagadekeun anak, ngagadekeun semua kesibukan aa untuk nyawa mama. Lalu apa? Naon anu ngahalangan urang salila ieu ngompresan indung teh? Naon anu ngahalangan urang salila ieu ngusapan leungeun atawa sampean mama? Padahal tidak sesulit itu usapan ayeuna ku si mama. Diusapan, dipencetan, mudah kan gampil pisannya nya. Tapi nah meni hese rek ngalakonanana, hese rek ngalakonanana teh atawa kudu nungguan heula indung eueuh urang kakara daek kieu kanu jadi indung, kakara karasa sadar yen urang teh can kieu kanu jadi indung teh sapertos ka bapa. Nembe ayeuna ku aa karaosnya yen urang can kaalaman ngawasuh dampal sampean bapaknya, urang can kaalaman usapan peana mencetan anaknya, mengpeung mamah aya kene usapan peana diusapan dipencetna. Nuhun mah abdi nyaksi sagala rupi mah, sagala rupi anu dipimilih ku abdi, anu ditibankeun ku Gusti ka abdi ayeuna, digampilkeun urusan abdi, digampilkeun lengkah abdi ku Gusti. Sagala rupi tina doa mama mal biasa kieu aa mah abdi nyaksi Gusti ridona salira lungsur tina ridona pun biang ngan abdi anu bedang basangkal wae. Ampun mama, ampun mah, moal kurup sagala rupana geuning mah can cukup sagala rupana teh mah aa kaburu sombong balaga geuningan mah can satai kukueun ka nyawa mah geuningan aa teh mah. Ampun mah widian aa ngaras ka bapa sing netes tiisna cai niiskeun kacape mama, widian aa ngaras ka mama bager canak caina usapkeun kana pean mama. Nikmati gua kecelakna Cisoca aa sing jadi saksi pangampura mawalatra ke aa hiji deui kaset, hiji deui diusapan dicanak caina diusapkeun kana pean canak caina bager kitu dicanak we canak nah aku curkeun kana pean sok sing karaoseun ku mamah, sing karaoseun sing janten saksi ras usapan garingkeun ku aa, garingkeun ku aa sing begitu garing sok digaringkeun ku aa. Unggal usiknya si mamahna jiga kieu teh bari salapan budakna, salapan budakna ya unggal usik ya tuman guyang diandukan deui dimandian deui guyang deui terus kitu jeung kitu we indung teh
telepon mama. Tos garing bager terus disengitan, tapi lain ngandung harti aa kedah marpuman pean mamah unggal usik sanesnya kasep, tapi sengitan ngaran keluarga ku akhlak jeung ku kalakuan aa nya eta anu mawa sengit semprotkeun ratakeun ku panangan. Subhanallah ma meni digulik ku si aa nya meni digulik Dameureun lamun kongang mah bisa unggal poe kieu ka mah ridho lillahi taala budak teh nya budak teh ka mah teh nya budak ibu deui kasep. Tos seungit ayeuna aa hoyong ngasunpean mamah. Bade ngasunpean si mamah simpen pean mamahna di handap aa na mundur meh raos. Ya saya mah cepeng ya tanggeuy wah. Tanggeuy tapi rada mundur meh raos aana ngasun. Tetegeun dina hate aa yen dugi ka mana wae oge moal kurupnya. Kanya urang kasih mama, kasayan urang kasih mama teh moal seimbang, moal sabanding sareng kanya ya. Terus ayeuna emut-emut ku aa. Sakumaha gedena kanya aa ka mama, urang pernah ngalakukeun dosa ka mama. Urang boga kesalahan terbesar anu jadi indungnya dugikeun ayeuna ku aa nyebat ampun, biarkan semesta menjadi saksi, diaminkan para malaikat dan dikabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ampun 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 ya Allah, ampun abdi mah, ampun ampun mah, ampun mah, ampun mah, ampun mah, ampun mah, kedah digumakeun ya Allah, ampun mah, kudu ditinjakeun cek paribasana kana mun-munan arido kadieu mah kana mastakakeun mah ridho lillahi ta'ala Allahu akbar gede dosa abdi ka Allah ampun mah ampun abdi ampun kasih terus ke nyariosna kamu bisa sehat mah hapunten tina segala kalepatan, hapunten tina segala kehilangan, hapunten tina segala kealfaan, hapunten tina segala ahna. Rumawas asok ka bangkang, rumawas asok ka hula, rumawas asok hare-hare tina segala sok tementingkan tina caritaan janten mah, sok hare-hare nalika mah hoyong nyarita. Padahal abdi sadar mata saya panumpatan carita si bapak teh aya mu abdi unggul nu aya raka, tapi abdi masih kene ngahare-hare lebih mementingkan karena urusan pribadi anu cantang tuh bakal jadi barokah, anu cantang tuh bakal jadi manfaat kanggo abdi. Ampura abdi mah lahir dan batinna hampura pisan abdi biasa pulang dari mana sakumaha mustina jauh tina pengabdian anu jadi anak anu jadi indung, jauh tina kata soleh anu jadi indung, jauh tina segala naon anu dipihara anu jadi indung. Mah hatur nuhun abdi tina segala naon bae, tina segala rupa pengorbanan mah
kasih sayang emak, pengorbanan hati, pengorbanan penghinaan kuma ditutupan sagan abdi terus maju sagan abdi itu merasakan naon kebatur nu diucapkan nutupan kegorengan batur sagan abdi tengah dangun naon-naon wae seolah-olah tak ada masalah, seolah-olah biasa wae bahwa di tempat yang seueur babah seueur tekanan ti luar seueur hinaan ampura abdi mah sok ngalawarakeun kana perintah mah sok ngalawarakeun kana sagalana ceritaan mah panalabi apal beban mah ada dipikul ayeuna ku sorangan tanpa si bapak doakeun abdi mah sejak diajar nyempurnakeun ibadah abdi widian abdi mah tina segala paniatan abdi supados abdi damang tina panyawat abdi penyawat lahiriah abdi penyawat batiniah abdi mudah-mudahan mah tiasa ngajurungkeun abdi dina ieu saat pikeun ngalaksanakeun ibadah anu panjang mah abdinya pisan ka sok sana pangbakti abdi jauh tina sagalana abdinya pisan ka masa kemampuan abdi apura abdi tina naon bae tina bangkar warana abdi tetiasa ngaragam hati jadi kolot ampura abdi yang disuhunkeun mama dina teh disuhunkeun sapenuh dosa alipna sing dugi ka ti dunya sing dugi ka akhirat mudah-mudahan sing dikabul saja abdi mudah-mudahan doa abdi sing tembus keberangkali anu salapan doa ibu mudah-mudahan sing wasara sama doa ibu lah lutur ka ibuna ulah laas kabujana mudah-mudahan bagus masukkan sosial ka ibu mudah mungkin kamu sing mas sing dipanjang umat sing diatur berkat darajat mudah-mudahan sing sing salira ajeuna ulah halan ngambarungan boh di padamelan boh di perjalanan sing ditemihkan barahina boh nu ageng walidna sing sarehat sing dipertebihkan balaina rahang ridho lillahi ta'ala da'yan ma atas waktos ujak ngan pepejem sing saluyu rapi sarang sadarek maneh anu salapan mudah-mudahan sing rapi ameh raos ka mana ameh raos ka kupingna sing saluyu mudah-mudahan boh wageun walid yang kasep ya kan wageun walid sungkem bager ka mama duh mama dihapunten rumaos rangkul abdi tamilar ka mama sok ngakeun deui diaminkeun ku ilaharan ngaras teh kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa jalaran bapa teu aya kasaksen atos kusadaya ka mamah nembe atos ngaras tapanginten AA ayeuna nyarios ka AA ngawakilan kasadaya raka atanapi ada beberapa orang anu jantan perwakilan ku AA hoyong di tepangan atanapi hoyong nyarios heula AA khusus ka bapa tapi diwakilan ku AA mohon cepeng heula pandangan AA na nyariosna bapaknya sauran Bismillahirrahmanirrahim Allah
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma ighfir li wa liwalidayya Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak, ya abdi saya diajar bendera rabi sekuman unggal usiku abdi diceritakan ke bapak mah salaresna abdi capek sanes ngalingitkan kanya anu jadi ini sanes ngalingitkan kanya anu jadi ladi yang lancet tapi sono ku kasabaran dari bapak sono kana pepejana bapak tarangawak tarapikir pakarang komo tengah bikin kang babuk ku kasabaran bapak andi sono ku kajanan bapak kan nyeri ka bapak abdi sono bapak masih emut panggil nalika abdi pulang nalika abdi mulang di kampus jam 11 bapak yang dipencetan ku abdi bapak ingat nalika sok moro ka abdi hayangnya menyatakan bekal belaan bergadang kan bisa panggil jadi anak nyaritakan keluh kesah jadi anak bapak rela bapak ridho abdi sono eta Pak momen-momen eta anu dipika sono ku abdi abdi sok nyarita nalika sono ka bapak abdi sok ngagorowo di perjalanan sagan bebas ya beban sagan tiasa kalungsurkeun ieu kacape di abdi bapak terakhir malam Kamis bapak masih emut kene hoyong di pangku ku abdi hoyong di pencetan ku abdi hoyong di canak berobat namun kaya anu teu tiasa kendaraan anu teu memungkinkan ku abdi dugikeun ka di olo sangan tiasa ke diangkatna subuh Pak awan ieu teh cita-cita bapak sangan abdi jadi sarjana teh pamenta nu jadi bapak sangan abdi sukses ieu teh ku abdi ayeuna dipasikeun tapi bapana tos teu aya ku abdi hoyong dibuktikan ka bapak Allahu akbar hidayah warahmu kamar bayin segera bapak menurut aku ngabuktikan jantan pepeja bapak mudah-mudahan singkatan kasayan ke bapak bapak sanes orang tua anu gagah bapak dia sangat rangkul murangkali anu salapan iya kupet peja bapak kukanyaan bapak ku perjuangan bapak sok sanaos ayeuna bapak tos tilar di alam dunia telengit kasayan bapak mah tos disesakeun sajalana tos dipasih-pasihkeun tos dibekalan abdi teh geuning bapak tos dibekalan ku sagala rupina buku materina buku ilmuna buku pangartina sareng didikan atikan bapak nuhun pisan bapak Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rangkul Aan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allah
nuhun segala rupi pangdoa na bager. Sate acan nepangan raka-raka aa ya nya sate acan nepangan raka-raka na aa mana tisuna saya mak nyungkeun cenah kapayun lah sakedap iya tatuh ya kadieu kapayun lah sakedap sate acan aa nepangan raka-raka nu puguh tegas sagetih nya lanceuk handung cek paribasana nya sakedap ieu mah nyempalan cek paribasana anuhun ieu teh saha ieu teh keur nya dirorok ku si mama bari cek paribasana si mama jeung si bapa geus kahesean ku 8 budakna ngarorok budak anu ayeuna jadi bungsu bela anu nganter ka ditu ka dieu anu sakali ewang sakolana anu sakali ewang make kendaraanna tapi kadanget ieu kumaha lamun geus nikah eta pertanyaan sami wae jeung pertanyaan si bungsu kumaha ari abdi jeung saha tuman ka ditu ka dieu cek paribasana hayang boga ngaran santana teh cek paribasana tah hayang ngarintis ieu si bungsu anu asalna lain sasaha teh bantuan lekana rek nganuhunkeun budak ka saacan pamit kanu jadi lanceuk rek nganuhunkeun budak ka hayang jurung doa yang didenge ku cepeng panangan na bager sing tiatana Nakar ibu sadaya nanu jeung bapak teh era boga budak tiga api abi ada sakieu seueur kakiranganna nuhun kenyaana mudah aja mah benek jeung saha aduh teu boleh mela ti baheula unabi deurian ku batu abi teu boga duit mentang abi sakola aja Acing soleh tetap jadi jadi bapak dunia ke adik-adik yang kalancut nitip adik anu jadi pinunjul bukti buat dilancek-lancek anu kubatur sok jadi penghinaan ayeuna jadi pujian dan ku sabab anu ukur ngatur-ngatur hungkul lain sabab ukur hayang ngilu-ngilu komo hayang nepikeun ka ngilu tena ampun paralu ku dasar nya kudasaran teh dedeh kahidap ridho nu jadi adik dihina ku nu jadi batut
ridho nu jadi adik lamun misalkan kumaha bae di perjalanan. Ridho ningali adik lamun misalkan ngerasa kacapean eueuh tempat pakumaha. Beban hidup teh geus loba. Kasep nyawa na hidup sing kuat, hidup sing tegar, hidup kudu sehat. Santana ayeuna teh lain santana anu baheula anu cengeng, nu dihoa ku batur uk ceurik, nu dihoa ku batur langsung minder. Tapi santana anu ayeuna teh anu bisa berdikari ku hasil-hasil karya hidup eta perjuangan hidup. Diliwati eta doa-doa nu jadi indung, nu jadi bapak, nu jadi lanceuk. Terus ngajurung urang babarengan sangkan bisa maju sampai nepikeun ka detik ieu, nepikeun ka titik ieu. Ulah mikir engke abi jeung saha. Urang babarengan, urang satia satuhu. Urang sakanyeri sakapeuri. Masih keneh panjang perjuangan urang teh. Ulah jadi panghalang arek rarabi. Ulah jadi hahalang mun arek ngarumah tangga. Justru hidup kudu bisa bangga, kudu bisa bahagia. Sangkan bakal aya deui datang ka nyaah anu leuwih nyaah tibatan aa. Bakal nambahan ka deudeuh anu merhatikeun ka aa jeung ka ujang. Masih ingat perjuangan urang ti nol nepikeun ka susulumputan ku almarhum nepikeun ka dicarek. Bebelaan urang susulumputan. Tapi ayeuna urang geus sukses teh. Mana anu ku urang diperjuangkeun babarengan teh eueuh ayeuna teh. Ukur aya duaan deui urang nu jadi indung. Urang meredih, urang ngadoan keun indung urang jeung bapak urang. Mudah-mudahan sing lebih sehat, sing lebih bahagia deui. Urang buktikeun urang pinunjul lain maksud urang edek sombong. Lain maksud urang rek ujub ria jeung takabur. Tapi urang buktikeun bahwa ieu pendidikan, bahwa ieu didikan yang atikan teh hasil doa, hasil usaha, hasil perjuangan nu jadi indung jeung bapak urang. Hidup sing gede hate, hidup sing cager, sing bager, sing langkung nanjer deui, urang babarengan deui, urang ngarintis deui anu leuwih maju. Lain maksud urang hayang bersaing jeung kumaha, tapi urang ngabuktikeun bahwa ieu hasil doa kolot teh ieu. Urang bisa ngabuktikeun ieu doa anu mustajab pikeun urang teh ieu ti kolot teh. Lain hayang ngabuktikeun ka batur, tapi ngabuktikeun ka diri urang bahwa urang teh bener-bener didoakeun kudu jadi indung jeung bapak. Bahwa doa nu jadi indung jeung bapak teh seukeut. Hidup sing kuat lain maksud arek ninggalkeun, lain maksud arek indit, tapi arek ngalaksanakeun kewajiban aa. Rek nuluykeun perjuangan sakumaha anu geus pernah dititipkeun kudu jadi bapak ka urang duaan. Kanya ajeng kadeudeuh aa mah moal leungit. Kasih jeung kacinta aa ka hidup mah moal nepikeun ka lubaro gara-gara aa ngaragi rabi. Rangkul aana bager. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minnal khotoya, astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minnal khotoya.
Project Santana Official